Standar pinangin, gimana kalau itu mah? Ampun Kang, abdi di Palih Kulon. Nah, abad bisa dongkap ke kampung Piurang lah. Menjadi produksi gula kaung terbesar sekecamatan Unjul. Janten kieu Kang, abdi diamanatan memesepu di lembur bade milarian alamat ieu. Panyaurna piwarang neraskeun ngaos sareng milarian jati diri abdi supaya masegi ilmu agamana. Mana mang kulhum namang? Lapar ya kakak Kalem, kalem, kalem. Kurang alhamdulillah kedatangan santri anyar. Sok mang tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Kanikmatan iwal ti jadi aing bonet calon bos kiai jang jauhkan loba di aing dikobong nangan ukur molor doang digaji ku kolot mantap jiwa pang nade berat pijitan anjeun moal menang ilmu angin syarat anu genep nu ieu bakal disebut maraneh masing raregep di otak anu cerdas dua makmak anu puas tilu sobar anu luas opat boga bekel beas lima guru nanuduhkeun kana jalan kapinteran anu panganggesan kudu hebel dina zaman haruh gusti lapar kacida ieu patuangan mung naon nu kudu diasukeun nya dari masa ternyata bekal puasa bae lah dasar pun guru geh puasa sunah mah biasanya ti berang. Astagfirullahaladzim, jalma ayeuna mun ukur bisa nganilai batur, tapi teu bisa nganilai diri sorangan. Teka rasa abi di masa tahun tapi serep perubahan. Cuan barudak geus pada huisan. Oh, barudak resoragan, teangkeun ah. Assalamualaikum calon mait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jangan perong. Hebat kieu mah. Siga geus tadi pelopor soal ya. Kumaha cager mang cager? Alhamdulillah bi khair bi khair. Laju bawaan teh ieu lah. Tenang tenang barudak, kulo mah moal tinggalin, bobok barak ya.
Muhammad. Adi nyatu ya. Beran. Hari rek emam meja puasa. Hari itu emam lapar. Dah, ribeteng. Eling umat, umat ta eling umat, umat ta eling. Ki jeung hari kembal tindi mah kita ge pabalesan baju pabalatak terus ke mana nya di jampe nyandung aing Wih, aya calon ulam na ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha kabar ngana Mang Berong? Alhamdulillah bi khair. Nan kaulamat di Mang Berong? Biasa bae mang tamu ayeuna ka imah moal seueur. Sombong amat. Mantep. Sia-sia Mang Berong tapa di Gunung Karang. Emang tamu datang kayu mah minta campenan bae Mang Berong? Macem-macem Mang Ahmad. Aya nu menta nyampe panglarisan, bahkan aya nu menta nyampe nyandung sagala. Sampai nyandung mah kudu pemajikan heula Mang Berong. Kan Mang Berong lagi jomblo. Lah, yang penting mah cair. Ngomong-ngomong, eta santri anyar sa Mang Ahmad. Eta si Badru, santri anyar. Keur malapah jati diri, sugan bae karasan di dieu. Datang ka dieu mau kulum apa henteu? Moe lah santri anyar, katana apal ka peran di dieu. Waduh, tak beres lamun gitu cara nama. Kudu diajaran tutorial santri anyar. Mang. Emang bonet ya. Saya nanya. Yang benar. Mang, maling. Woi. Balik dah, tuar paling beheung nah. Dia amat. Enak. Hampura orang mang ganggunya. Bohong, Mang, bohong. Orang tadi mah ngaja baik gitu ngudangkan mamang supaya mamang hudang. Ja, Mang bonet mapan garati dia udang kena. Lain eta mamang ngimpinan gitu bisa sampai gundam gitulah. Ih, dia mah aing ngimpi nilucing namanyun. Hampura Mang orang ngeganggu kenikmatan mamang. Punten Mang. Abdi ya gaduh pertanyaan. Tanya naon, Mat? Ada jampe adus. Kumaha Mang? Jabaleg sia Mat. Dengekeun Mat ya. Nawaitul gujubar lirob il hadasil akbari minal janabati fardho lillahi ta'ala. Eta Mat. Eta mana gujubaran kitunya. Mat, dengekeun. Masalah mandi gede mah nu penting mah kacumponan kedua rukun. Nu kahiji
niat dina hate dibarengan jeung datangna cai kana awak tah ari diucapkeun mah sunah hukumna ngan leuwih afdol eta. 2. Ta'mimul badani bil ma'i ngaratakeun cai kana sakabeh awak bagian luar mat. Awas tah cuan anu katinggalin tah caina cuan anu teu nyarap. Oh gitu geuning mang. Nya pami kitu mamang, abdi bade langsung mandi lah. Alas gerakan itu bisa keburu garing. A few moments later. Astagfirullahaladzim. Mimpi buruk naon tadinya? Astagfirullah. Setengah 2. Tahajud mau enak ya. Ya Allah, Gusti Pangeran, ngarti meureun Hidup kudu pasihan abdi ka istiqomahan, pasihan abdi ka sobaran dina milana ilmu ya Allah. Lancarkeun balik rezeki abdi ya Allah. Istajib doana amin. Jalanan hidup handap asur ka papada manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
Batan angin piring jalan Mang Berong. Kan saya tahu jalan mana mau podan. Kempes amat ieu beuteung dak. Cuan kalau rajeng pejitna. Makalat, jangan ganggu. Incuy ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasum tu bika wa tu'ala jannatu tu yawmat kaya rahmanimin. Allahumma inni a'udzubika min al-basi wal basi. Allah. Takbir. Waruh, imah kalatak karunya kana incu. Waduh, nyampe aing mitulkan hedak, moal enak kudu tapa di gunung Hasepan.